Adik, Woi. Eka jual mobil orang teh sabuga jeung keur udut jeung kopi euy. Mobil iya dijual. Heeh, Usaha ya teh. nu urang Dijual. heeh pamajikan aing teh boga duit. Wah, aya suratan eueuh. Eueuh euy. Tuh. Kalau aya bobaturan urang, Saha ngaranna? aya si Dimas juga Oh, si udah heuh. heeh, jig Pajuakeun heuh. jig atuh bawa mobilna jig. Awas atuh. Jig sing halus barangna. Oke, rek bejalan geus payu. Nya. Pacuan mobil ieu mah euy sia mah payu bade mah urang. Aya cara anjing ya natuh ku aing mah suka we atuh ngadakeun. Iya halus. Sakeun dijual cepat ya mah halus. Tinggal nungguan. Gong, Naon dim? aya bergantung mobil Iya, aing butuh mobil kan. kebenaran gitu ningali tuh babaturan aing nawe atuh ngajual. Eta masih pahan dia tuh. Iraha eta macam mana euy? Iya nya kan Oh. 5 menit. We kemana sok? Anjing heuh nya euy. Cik paling nang heuh. We. Anjing, si ngejual mobil. Mobil sahanya euy. Cik aing chat. Odi, di mana teman Oh, ini orang tinggal kadinya. Oh, di dinya. Oh, siap. Cuman Hoi. Oh, sok ka dieu ka imah heuh. Sok tinggalin emang dia aya nu bogana di dieu da. Sok di dagoan. Dia dim. Jangan di. Alhamdulillah. Anjing capek nanya Capek. Heeh. Mana mobil? Mah sim dihareup. Dihareup? Di bogana ke domen. Oh, tiap tuh. Karena tadi yang mana tuh. Heeh. Ada apa tuh? Tinggalin dina. Beli itu kita capek euy anjing. Iya mobilnya. Iya nu bogana. Sabar dim. Iya mah anjing iya. Anjing balik Aing haras lagi. capek anjing. Nah, tempat gunung ripuh pada tadi anjing. Nah iya dah. Iya Iya kejauhan butuh deui. Sok ngobrol mana dua heuh. Sok nya. Sok we, sep ngobrol sep.